Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu aidon nahyu murtaki biha. Masih dina nyarioskeun kawajiban pikeun jalma mukallaf. Wa yajibu jeung wajib aidon deui nahyu murtaki biha nyegah ka jalma anu migawe pangharaman. Sajaba ti urang teh jalma mukallaf diparentah ngalaksanakeun pirang-pirang parentahan Allah, ngajauhan pirang-pirang larangan Allah. Urang teh diwajibkeun deui ngalarang jalma anu migawe pangharaman. Kamari urang teh wajib deui marentah jalma supaya migawe parentahan Allah. Ayeuna wajib pikeun jalma mukallaf teh ngalarang jalma nu migawe pangharaman. Ayil muharramati tegasna pirang-pirang anu diharamkeun ay fa'iliha tegasna jalma anu migawe pangharaman. Walau sobiyan sanajan cenah nu migawe pangharaman teh budak leutik. Wajib ku urang dilarang nu migawe pangharaman teh jalmana budak keneh leutik keneh. Wajib urang matak lalawanan jeung jelema keun bae budak mah cenah salah oge. Da can bogaeun cedok, da can baleg atuh budak mah dihampura ieu. Masing budak ge migawe kasalahan mah wajib marentah, wajib ngalarangna. Naon sababna bisi katumanan kena geus gedeuna. Memang ayeuna keur budak mah can baleg teu aya kawajiban amar ma'ruf nahi munkar ka budak leutik tu. Da can mukallaf budak leutik. Tapi bisi katumanan mun teu dicarek bisi manehna boga perasaan oh urang migawe kieu teh berarti meunang. Tak dicarek wajib ngalarang. Aya aturanana mun umurna 7 tahun berarti umur 7 tahun teh tamyiz tapi can mukallaf. Terus aya mukallaf aya tamyiz. Umurna 7 tahun di mana datang waktu salat wajib marentah salat. Rek ngawaro rek henteu wajib diparentah. Tapi ketika geus mincap umur 10 tahun diparentah salat teu ngawaro wajib diteunggelna. Aya 7 tahun mah tamyiz lain mukallaf lain baleg. Tapi ihtilaf dah ulama 5 tahun. Sepakat ulama budak teh can tamyiz. 6 tahun ihtilaf ulama aya nu nyarioskeun geus tamyiz aya nu nyarioskeun encan. Tapi umur 7 tahun sepakat ulama eta budak geus tamyiz, geus bogaeun cedok. Ari baleg mah cirina baleg we nu dina sapinah alamatul bulughi cenah aya 3. Tamamu homsa asyara sanatan kahiji cenah sampurna umur 15 tahun di lalaki. Wal ihtilamu kaduana di mana geus ngimpi jima. Wal haidu katiluna haid di awewe pil unsa litis isinina katiluna ciri baleg teh di mana awewe geus haid bari umurna geus 8 tahun. Aya umurna can 8 tahun tapi ngaluarkeun darah can haid tapi can dihukuman baleg lain darah haid tapi darah fasid atau istihadah. Lalaki 8 tahun geus ngimpi jima baleg gitu. Ieu mah lamun ngimpi jima encan, head encan, awewe teh tapi umurna geus 15 tahun eta mah baleg gitu. Rek geus ngimpi jima, rek encan, rek geus head atau rek encan di mana umurna 15 tahun baleg. Eta mah cirina baleg ieu mah tamyiz.
7 tahun. Waman jeung nyegahna pangharaman kohron ku cara maksa minha tina eta pirang-pirang nu diharamkeun. Awal-awal nama wajib ngalarang jalma migawe pangharaman. Kebeh dituna larang migawe pangharamanana ku cara dipaksa. In kodaro syarat in kodaro lamun mampu eta si jalma mukallaf alaihi kana nyegah bari maksa. Ai annahyi tegasna nyegah wal man'i jeung nyegah bari maksa bil yadi ku leungeunna ku pagawean au bil lisani atawa ku lisanna. Ngalarang jalma supaya ulah migawe pangharaman teh ku pagawean atawa ku lisan. Wa illa lamun teu kawasa ku pagawean teu kawasa ku lisan bi an ajaja surahna yen hiji jalma teh apes teu kawasa minanahyi tina nyegah wal man'i jeung tegasna nyegah ma'al kohri sarta bari maksa bidalika kana nahyi murtaqib wajaba mangka wajib alaihi pikeun eta jalma mukallaf teh ai ala ajiji tegasna jalma anu teu mampu andalika tina maksa tina nyegah bari maksa ayun kiro dalika ngainkar eta si jalma dalika kana pangharaman ay almadkuro tegasna nu dicaritakeun minal muharramati tina nu diharamkeun wapa ilaha jeung ka jalma anu migawena ay ayyukrihahu tegasna kudu ngarasa ngewa kana pagawean nu dipigawe ku manehanana pangharaman nu dipigawe ku manehanana wayan hahu jeung nyegah dina hate ka eta jalma tina migawe pangharaman bi qalbihi ae pi qalbihi teu mampu ngalarang batur tina migawe pangharaman ku pagawean jeung ku lisan mun bener-bener teu mampu maka dina hate mah kudu ngarasa ngewa ngarasa teu resep si eta migawe pangharaman ngarasa teu resep kana pangharaman anu dipigawe ku manehna. Lima karena hadis rawa anu tos ngariwayatkeun kana eta hadis sa Muslimun Imam Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri ti sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sanyana Abi Sa'id qala nyarios Abi Sa'id sami itu tos ngarungu abdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu tingkahna Kanjeng Rasul teh nyarios yaqulu tarkibanana jadi hal jumlah fi'il fa'il tina lapad yaqulu jadi hal tina lapad sami itu di mana-mana aya jumlah rek ismiyah atawa jumlah fi'liyah aya nasabah da isim ma'rifat mangka dijadikeun hal di mana aya jumlah aya nasabah da isim nakirah mangka dijadikeun sifat qaidahna idza kanat jumlatun ismiyatun au fi'liyatun waqa'at ba'da ma'rifatan uribat halan wa idza kanat jumlatun ismiyatun au fi'liyatun waqa'at ba'da nakiratan uribat na'tan. Eueuh dina alfiahna ngan dina sarahna mah aya dina bab hal dina bet alfiahna mah eueuh ngan dina sarahna tina bab hal aya. Tak yaqulu tingkah Kanjeng Rasul teh nyarios
Saur Kangjeng Rasul man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Saur Kangjeng Rasul man saha wae jalma ro'a anu ningali ro'a anu nyaho dihareup ke di tafsiran man ro'a ay absara au alima. Man ro'a saha wae jalma anu ningali atawa saha wae jalma anu nyaho minkum salah sahiji ti umat ti araranjeun kabeh munkaron migawe pamunkaran falyughayyirhu mangka kudu lam amar falyughayyirhu mangka kudu ngarobah tegasna ngaleungitkeun eta si jalma kana pamunkaran biadihi ku leungeunna ku pagaweanana di mana jalma ningali pamunkaran mangka leungitkeun kudu ngaleungitkeun eta si jalma kana eta pamunkaran teh ku pagawean. Fa illam yastati fa bilisanihi lamun teu mampu eta jalma ku pagawean fa bilisanihi mangka ku lisanna. Fa illam yastati mangka lamun teu mampu keneh ku lisanna fa biqalbihi mangka kudu we cenah dina hatena mah wa dzalika tah ari dina hate ad'aful imani panglemah-lemahna martabat keimanan. Di mana tibang ukur ngan bisa cenah meureunnan teu resep urang teh si anu migawe pangharaman dina hate teh ngan ukur tibang panglemah-lemahna keimanan. Tapi di tafsiran pang akhir-akhirna martabat amar ma'ruf nahi munkar. Ini lain lemah keimanan. Tak di tafsiran taku musonib pakauluhu sallallahu alaihi wasallam ari cariosanana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man ro'a lapad man ro'a ae absoro au alima wa hadza aqrabu makna eta nu dua teh makna nu paling deukeut. Ro'ana lain bimakna ru'yat lain makna ngimpi tapi ro'ana mun kana alima berarti kaasupna kana af'alul qulub jalma ningali. Wa hadza aqrabu cenah eta makna nu dua teh makna nu paling deukeut pikeun ngamaknaan eta hadis. Wa qauluhu minkum ari cariosanana Kangjeng Nabi lapad minkum ae min hadhil ummati tegasna pikeun sakabeh umat lal mukhatabina lain pikeun jalma anu dihitob ku Kangjeng Nabi. Lamun makna minkum di maknaan mukhatabin berarti sahabat wungkul nu aya pas waktu Kangjeng nyarios kitu. Berarti urang mah henteu tak di dieu di tafsiran ku musannif wa qauluhu minkum teh aya min hadhil ummati saha wae jalma anu ningali salah sahiji ti umat Kangjeng Nabi anu migawe pamunkaran. Nah artianana lamun minkumna di hartian muhotob urang moal kabagean mun migawe dosa teh teu kudu dicaram batur atau batur migawe dosa teu kudu dicaram ku urang. Da dina hadisna minkum lamun teu make tafsir ulama dina hadisna ge minkum teh muhotob berarti ari muhotob teh jalma anu aya na payuneun Kangjeng Nabi. Tak di dia di tafsiran aya min hadhil ummati lal mukhatabina faqat. Mundina ngaji amil jurumiyah mah aya muhatab teh aya muhatab muayyan aya goer muayyan. Di muhatab anu khusus ngan maksud muhatab di dieu mah muhatab goer muayyan.
wa qauluhu jeung ari cariosanana Kangjeng Nabi munkaron lapad munkaron huwa ari nu dingaranan munkar ma laisa fihi ridallahi ta'ala min qaulin au fa'lin setiap pagawean anu teu dipikarido ku Allah ngaran munkar. Saha wae jalma anu ningali ti umat Kangjeng Nabi Muhammad migawe pagawean nu teu dipikarido ku Allah pal yugoyirhu mangka kudu ngaleungitkeun eta si jalma ku leungeunna. Inu dingaranan munkar ma laisa fihi ridallahi ta'ala min qaulin min bayaniyah min qaulin tina ucapan au fa'lin atawa tina pagawean. Saha wae jalma nu ngucapkeun ucapan nu teu dipikarido ku Allah, saha wae jalma nu ningali umat Nabi Muhammad ngucapkeun ucapan nu teu dipikarido ku Allah, saha wae jalma anu ningali umat Kangjeng Nabi Muhammad migawe pagawean anu teu dipikarido ku Allah. Wal ma'rufu ari nu dingaranan ma'ruf mah diduhu lalawanan tina munkar. Berarti ngaran ma'ruf mah setiap perkara rek tina pagawean rek tina ucapan anu dipikaresep ku Allah ta ma'ruf. Wa qauluhu sareng ari cariosanana Kangjeng Nabi pal yugoyirhu lapad pal yugoyirhu ae pal yujillahu biyadihi mangka kudu ngaleungitkeun eta si jalma kana pamunkaran biyadihi ku leungeunna. Fa illam yastati mangka lamun teu mampu eta jalma al ijalata kana ngaleungitkeun bimadukiro ku perkara nu geus dicaritakeun nyaeta ku pagawean pabi lisanihi mangka ku lisanna. Fa illam yastati mangka lamun teu mampu keneh ku lisanna pabi qalbihi mangka dina hatena. Teu bisa ku pagawean teu bisa ku ucapan mah dina hate we ngarasa ngewa karena pagawean pangharaman nu dipigawe ku eta jalma. Wa qauluhu jeung ari cariosanana Kangjeng Nabi wadalika al ad'aful iman lapad wadalika ad'aful iman ditafsiran ku musannif ai aqallu samratil imani nyata pang hanap-hanapna buah tina kaimanan lain lemahna iman. Idfihi karena eta tetep dina hate al karohatu ari rasa ngewa pakot wungkul kudu we aya rasa ngewa mah dina hate ulah nepikeun ka biasa we hate teh batur migawe pangharaman teh dicarek henteu dileungitkeun ku pagawean henteu ku ucapan henteu dina hate ge biasa we akun we cenah manehna ieu. Dalilna teh amaluna amalukum. Padahal tuluina eta ayat teh cenah ning pala hujjata fihi cenah mangka ulah dijadikeun hujah cenah ayat teh. Walakum a'maluna walakum a'malukum cenah. Amaluna a'malukum. Cenah amal maneh keur maneh amal urang keur urang. Pala hujjata dina ayat nu sejen mah ayat 2 cenah dina Quran teh ayat a'maluna a'malukum. Anu kadua mah ayat tungtungan pala hujjata bihi. Da ayat eta mah ukur engke di akhirat konteks ayatna teh ayat keur engke di akhirat. Di akhirat mah amal urang keur urang, amal batur keur batur. Lamun ayat eta dipake hujah di dunia keur naon aya amar ma'ruf nahi munkar. Harti namureun amar ma'ruf nahi munkar teh moal di hukuman wajib, moal di hukuman wajib marentah, moal di hukuman wajib ngalarang. Da cukup amaluna amalukum, amal urang keur urang, amal manehna keur manehna. Teu kudu diajak, teu kudu dicarek.
wa qad jaa nyata geus aya piriwayatin dina hiji riwayat deui mah lain wadalika adapul iman bahasana aya sapalihna hadis dinu diriwayatkeun kunus Anes man ra'a minkum munkaron fal yughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi tatungtungna lain wadalika adapul iman tapi laisa walaisa waro adzalika minal iman jeneng minal imani hubata khordalin walaisa jeung ari amar ma'ruf ku hate gitu waro adzalika minal imani teu aya deui martabat anu paling hanap dina keimanan di mun teu ngareteg acan mah dina hate teu ngewa acan dina hate batur migawe pangharaman teh geus eueuh deui martabat cenah dina hate martabat keimanan ay layabki tegasna henteu nyesa waro'a hadhil murattabati satu kangen tina ieu martabat martabatun akharu martabat anu sejen itu aya deui martabat tuh bisa kunaon gitu tah dina hate boga rasa ngewa aya rasa ngewa ka jalma ka pangharaman atau pagawean haram nu dipigawe ku eta jalma li annahu karena sanya kalakuan idalam yukrihuhu biqalbihi di mana-mana jalma henteu aya rasa ngewa sama sekali kana pangharaman biqalbihi dina hatena faqad rodiya bil maksiati mangka nyata eta jalma teh geus mikarido kana pamaksiatan mun eueuh rasa ngewa sama sekali dina hate sarua jeung eta jalma teh mikarido kana pamaksiatan meureun urang gerek amar ma'ruf konteks amar ma'ruf teh tilu biyadi au bil lisani au bi qalbi ku pagawean ku lisan jeung ku hate tapi urang teh meureun ningali heula situasi kira-kira namun urang amar ma'ruf ku pagawean akibatna leuwih gede atawa henteu mun kira-kira namun urang amar ma'ruf nahi munkar ku pagawean akibatna bakal leuwih gede mending keneh ulah kulisana aya namun amar ma'ruf ku lisan akibatna bakal leuwih gede pindah ku hate aya namun nu jaipongan rek langsung di serang meureun lain karah akibatna lain karah alus da jelema teu ngarti kabeh meureun ayeuna rek kulisan tingali situasina kira-kira na jalma na keur teu sadar rek langsung dipapatahan moal narima murung ngalawan meureun tingali situasina tina akibat walaisa zalika min sa'nil iman eta teh lain tina pagawean keimanan mun dina hatena eueuh sama sekali rasa teu resep rasa ngewa kana pagawean haram nu dipigawe ku eta jalma pa ulima mangka bisa disimpulkeun mangka bisa dikanyahokeun we min dalika tina eta hadis annahu sanyana jalma layak pi henteu cukup al wa'du mamatahan kulisan ku omongan liman kajalma amkanahu anu kawasa anu mampu pikeun eta jalma ijalatuhu ngaleungitkeun ana pamunkaran teh bil yadi ku leungeunna teu cukup mun jalma mampu ku pagawean ge nyarek pangharaman teh tapi manehna ku lisan
teu cukup cenah amar ma'ruf nahi munkar. Wala karohatal qalbi jeung teu cukup ayeuna kurtibang boga rasa ngewa dina hate liman qadara ala nahyi bil lisani pikeun jalma anu mampu nyarek pangharaman kulisan. Kulisan ge manehanana teh mampu mun teh mah amar ma'ruf nahi munkar ge tapi dina hate teu cukup amar ma'ruf nahi munkar. Tanbihun ari ieu peringatan pepeling la ta'arodo henteu patojaiyah baina qaulihi sallallahu alaihi wasallam antara cariosanana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu ila akhirih wa baina qaulihi ta'ala sareng pangandikaana Allah ta'ala nu ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Teu patojaiyah cenah hadis Kangjeng Nabi anu man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu nepikeun ka akhirna jeung pangandikaana Allah ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Hadis nu tadi manggeus apal pangandikana Allah ya ayyuhalladzina he eling-eling jalma amanu anu iman alaikum wajib pikeun araranjeun kabeh anfusakum ngajaga diri araranjeun kabeh la yadurrukum moal aya nu bisa tilam mun cek ahli mantek qodiyahna salibah adat surana rek la syai'a la yadurrukum sama sekali moal aya nu bisa ngamadorotkeun ka anjeun mandolla jalma anu nyasarkeun idah tadaitum di mana-mana anjeun geus meunang hidayah ti Allah. Di mana anjeun geus meunang hidayah ti Allah mangka moal aya nu bisa nyasarkeun maneh cenah. Di mana araranjeun kabeh geus meunang hidayah ti Allah mangka saha wae ge sama sakali moal aya nu bisa nyasarkeun ka anjeun. Masih keneh kabawa ka sasar can meunang hidayah. Da janji Allah cenah la yadurrukum man dhalla idah tadaitum. Moal aya nu bisa ngamadorotkeun jalma nu rek nyasarkeun ka araranjeun kabeh di mana anjeun geus meunang hidayah ti Allah. Idma'nahu karena ari maknana eta ayat indal muhaqqiqina mungguh ulama ahli tahqiq innakum sanyanya araranjeun kabeh idza fa'altum di mana migawe araranjeun kabeh ma kana perkara kalabtum anu geus kaperdih araranjeun kabeh bihi ku eta perkara la yadurrukum moal aya nu bisa ngamadorotkeun ka araranjeun kabeh taksiru goirikum ngalalaworakeuna salian ti araranjeun kabeh. Idza kana kadzalik di mana-mana idza kana di mana-mana kadzalika kaya mangkono-mangkono idah tadaitum di mana eta jalma geus meunang hidayah ti Allah. Pamimma mangkatina sawarehna perkara kulipa anu geus ditaklif bihi ku eta perkara al amru marentah bil ma'rufi kaalusan wan nahyu jeung nyegah anil munkari tina pamunkaran. Paida pa'ala dalika mangka di mana-mana jalma geus amar ma'ruf nahi munkar geus migawe amar ma'ruf nahi munkar walam yamtasil al mukhatabu tapi jalma nu diajakna teh henteu nurutan teu ngawaro pala ataba cenah mangka ulah dicacad jalma gogorowokan na sapekeun eueuh nu ngawaro entong dihina nu ngagogorowokanana nu ngajak hade nyarek tina kagorengan
saueuh tapakna cenah ulun ajengan teh sahara hare tak ulah dicacad ajenganana. Ba'da dalika saenggeus manehna migawe amar ma'ruf nahi munkar alal fa'ili ka jalma nu migawena likaunihi karena ayakna eta amar ayakna eta jalma ada ma alaihi geus nyumponan perkara nu diwajibkeun ka manehanana pa innama alaihil amru mangka nya wajib pikeun jalma mukallaf teh al amru marentah lal qabulu lain ku diturut atawa ditarimaan ulah bosen deh pan urang mah pan bosen ngajak teh geus minang ngan asa harare-hare we rek geus gitu wajib keur urang mah marentahna teu wajib diturut dan nurut ngawaro jeung henteuna kana parentahan urang mah ayana hidayah ti Allah masing kumaha ge marentah ari teu meunang hidayahna ti Allah mah eta jalma moal nurut dan petak tugas jalma mukallaf mah ngan saukur marentah wungkul adapun diturut jeung henteuna eta mah geus urusan Allah hidayah ti Allah. Pan Kangjeng ngadua hayang supaya Abi Thalib teh cenah asup Islam. Pan lungsur ayat innaka la tahdi man ahbabta wallahu yahdi may yasha. Innaka sanyana anjeun cenah Muhammad la tahdi man ahbabta moal bisa mere hidayah ka jalma nu dipikaresep ku anjeun wallahu yahdi may yasha Allah anu masihan hidayah kumaha aya dina kersana Allah ceuk kasarna mah anjeun Muhammad moal bisa mere hidayah ka jalma nu dipikaresep ku anjeun urang nu bisa mere hidayah Nabi Lut pamajikanana da hidayah ti Allah teu ngawaro jalma pak salakina soleh tu jadi jaminan pamajikanna soleha jalma salakina henteu soleh tu jadi jaminan pamajikanana henteu soleha ya buktina Firaun geus ngaku pangeran tapi pamajikanana mah soleha Siti Asyah teu kabawa ku Firaun Nabi Lut sakitu nabi jalmi soleh tapi pamajikanna mah pan teu milu nuturkeun ka Nabi Lut tak sok jadi hujah pamajikan migawe soleh udah urang mu kieu teh cenah kumaha dibawana kumaha salakina teu bener yang pamajikanna ge moal bener cenah nah jadi alasan geus werek migawe salah itu mungkin salahkeun ka salaki apa dahu Ahmadul Pusni maedahkeun kana ieu cariosan Syekh Ahmad Al Pusni wa yajibu ala kulli mukallafin wajib ka setiap jalma mukallaf muparaqatu maudhi'il maksiati pipisahan jeung tempat maksiat komo jeung miluanana mah iman tibang diukna hungkul ge wajib cenah init wajib pipisahan jeung tempat maksiat anu keur maksiat di baturan atuh beuki atoheun aya tajannabu tegasna wajib ngajauhan eta jalma rek jadi fi'il jadi jumlah ismiyah tajannubu majalisi su'i itu jadi masdar tina tajannaba ya tajannabu tajannuban aya tajannubu majalisi su'i tegasna ngajauhan kana pirang-pirang majlis kagorengan khususon terutama atau khususna majalis sajuri yaitu tempat-tempat dosa wal batili jeung tempat-tempat anu salah wariswati kudo isui jeung tempat
sogok menyogokna hakim anu goreng alladzina nyaeta